banget. Kok beta tunggu mah pasti dianggap minantu. Bebek mel-mel. Gila. Mana sih jari tanya biasa nih kayak geus aya neang gitu ngasa lilaki lu bawa sibuk tuh budak tuh patahkeun wae kitu paling kayak mana lima kulit teang paling mah ya budak teh lila kan si jali teh dek Di mana meren? Kemana? Jelas. Duh, kudu ka mana ikan yang ngasih jali? Karesek ieu budak teh. Meni hoream kieu yak yang Sirian. Nya panas di init na oge. Teu pada masih Sirian we nya nu ka dieu. Teu pada aing kudu ka itu mah panas init na oge. Kenapa sih, Cup? Ini kasaganteng gitu. Biasa ya. Keringuhan, hujan. Stres gan. Aing nanya naon saya ngajawab naon. Ari set geus dahar cangrah. Geus yan. Tadi jeung goreng cucut, arek ngamuan. Atuh paingan. Dahar gaji goreng cucut geuningan. Emang salah lauk cucut naon yan? Nu salah. Dan nu salah malu hari. Asa-asa Ayu. Melisa nih. Ning mana ya di dia yuk? Mel kerengang di terua. Emang saha wah mana yuk? Eta ning Haji Doi wau kemana Mel? Oh wau atuh yuk. Haji Doi mah di dia mah kesohor, tanah lagi hektaran hayangnya mah. Syukur atuh ari wau mah. Eta ka mana atuh? Rek ulin ka ditu urang neungan leumpih. Hayu tuh urang kali itu urang baturan. Hayu tuh. Geus hayu nama mun baturan aing. Yang si jali aing kangen. Tuh yuk. Buru atuh teh. Atuh teh. Ya, kebenaran kayak mana dia. Cina tuh teh. Yan. Ormain dari Kak Ima. Sarwa aja orang yang mah bawa mereka imah. Bisa pas kitunya, sugan jodohnya. Jodoh juga. Kasih koran atuh. Ya, hitung we yang mana di dalam mana. Aing juga nak kabawa gelona sarwa. Kunaon kitu yan? Aya naon ja? Tuh, pan saya tama nyambungnya. Pokoknya mah aing pusing jauh tadi. Ternyata budak ku age tamul teh. Sing sabar we yan, da kumaha deui atuh. Anu oma teh budak udah ditamul anak batur eta teh. Yan bener. Kata Mang Jali, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Tapi saran sih, entong di tamu mending di sanguan beh ngeunah wareg. Desa itu dari ke sawah. Balikan marana ieu teh. Balikan itu muter-muter. Oh, nya. Sok mengatur. Ya bener.
Ucup, Ian, Jali, balik kemana tuh? Bebek Memel. Biasa ya abling-ablingan. Iya we, kuliah. Mel, ada kemana tuh? Biasa ya teh neangan angin. Kenalkan Jal, ya teh si Ayu, Alona Haji Doi. Oh, sing betahnya yuk, cicing di kadal meteng. Nya, insya Allah. Bebek Mel. Apa Ucup? Nyaho teu naon bedana buah gedang jeung kadongdong. Naon Cup? Metis yuk. Kunaon cenah? Teuing eta jelema teh. Ih, Beki dia beki ngecam nih kita budak ya. Ucup ning bisaan puisina. Aduh, dua cenah negala teh. Teu mah lain puisi atuh Ayu. Naon atuh? Eta mah sairan. Oh, sairan. Tilu tah. Bawa-bawa ngan aing doang anu cager di dieu. Ah, atuh eta mah lain sairan, lain puisi deui. Oh, tinggal sok jendrekeun. Oh, atuh eta mah nadoman atuh. Teu waras. Sah aing rek init ya. Ai kulin. Ieu lu atuh.